Woi bolot, pan kuari tere panen yo. Urang nak ngalau kapan nak ngalau belut. Woi Sarman, aing mikiran ya. Ai ngalah lauk, mak aing bikin kana belut. Ai ngalah belut, bapak aing bikin kana lauk. Liur aing mah. Woi bolot, orang masih rada cager yang ngomong rada nyambung. Alhamdulillah cager sile aing goreng bolot na. Enggak usah si cager mah mendingan pancok kuari. Hah? Atuh cager awak Mas Sarman. Polong karena ke cager seker tadi mengkal kumat deui. Ai, perasaan aing mah sini kumat, lain aing. Berarti sia teh cager ieu mah. Percuma yang ngomong jeung si bolot ya kalah aing nu sebut teh cager. Nggak uji wanian sih ngomong aing teh cager. Woi, slow, aing ngampura yo. Slow. Bukan saya cager deui bae. Lieur aing mah, nak balik aing lah. Kata si Sarman, gue yang si cager tikar kemari. Titi baturan aing ieu nuan sawah, ditahan maing. Jangan sia sawah ditungguan mau leungit ieu. Aing ge nyaho sawah mah mau leungit kan loba manuk piit. Ya tereh panen. Bener Hardik loba manuk piit deui na geus ya kudu karunya ka masia. Atuh hola aing mah karunya ka maing. Ani, Ayo naon Titi? Emang sih anak mana gitu Ani? Pugu marah kulin bae. enggak sayu mending ke bantuan si Neneng ngajagaan sawah. Ho bantuan aing yuk jadi sawah loba manuk. Oh, hayo. Hayo ge berangkat. Ai, kata budak karale. Nek ka mananya? Ai, sia budak nek ka mana? Ngaralet bae. Bolot tuh nungguan sawah. Nyaho sia sawah. Atunya sawah mah, ai itu sawah. Woi atuh biasa bae aing geus nyaho mah. Hos ya bolot biasa bae ngabacot mah. Terus teh semut-semut tai emang masalah sia. Tapi sia nu panggelona bolot. Sia umur nu gelo. Sia hang digebugan ku iringan aing.